Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeung kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anuka salapananya amiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewuh laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga anu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya bisa seueur-seueurna. Ayeuna naon mamang masuk bingah gitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Biasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka salapan. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, isi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung tes. Ya, kitu pisan kahayang kuring oge. Ki guru bisa ngagabungkeun diri. Ngarah kuring oge bisa terus deukeut jeung ki guru. Ceuk Damara Seta bari neuteub kaki gebleg guru. Dewek ngardi Damara. Ngandeuteub dewek geus moal rek ilu biung deui kana hal-hal anu gararit. Leuwih ade dewek numpi diri dinuzuni tibatan mikiran dunia luar made. Oh nya teu nanaon ari ki guru kitu mah kahayangna. Tapi ayeuna kudu kumaha ieu saterusna kuring ki guru dina mangsa nangtukeun sikap sangkan merenah di ditu di dieu. Kudu kumaha pilamheun kuring ayeuna. Ku dewek dibere aturan dulu dapakan. Jadi kieu ye ilaing nalika indit ninggalkeun ieu paguron Manik Putih pek bawa murid maneh kurang leuwih 10 urang anu memang bakal bisa diandalkeun kakuatanana pikeun ngabantu si laing nalika aya di ditu. Terus ieu baguron wakilkeun ka murid anu memang pangkonjoy ilmu di antara murid-murid musejena, di antarana si Sobari pasti
manehna bakal sanggup jeung mampu mimpin ieu paguron. Oh, nya kuring satuju Ki Guru. Kumaha Sobari daek jadi wakil paguron di dieu saheulaanan nalika kuring ieu. Cek Damaraseta bari ngareret ka si Sobari. Anu direre kancang awal. Oh, mohon mangga Den. Jisim abdi ngiringan bae kumasain Aden. Adik dah kening setuju si Sobarina oge Ki Guru. Manehna jadi wakil pamimpin di ieu paguron sanggupkeun Ki Guru. Cek Damaraseta bari ngareret deui kana jadi guruna. Cugur aduh ari sanggupkeun. Tah ayeuna dewek teh arek mulang dewe ayeuna nya. Urusan jilaing pek geura lakukeun sakumaha mistina. Har nah make waka mulang Ki Guru. Engki dewe atuh mulangna tong ayeuna-ayeuna Ki Guru. Atuh arek naon deui lila-lila aya di dieu. Apanan dewek moal milu ka ditu naon ge. Joganya dewek arek balik ieu ditinggalkeun ku dewek Damara. Oh, nya mangga atuh Ki Guru. Ari ayeuna bade mulang mangga-mangga. Ki Gebleg saterusna mah indit balik nuju ka pademukanan. Dijajabkeun ku paneuteub meh sakabeh nu aya di dinya mangsa ninggalkeun eta paguron. Jeung sanggeus Ki Gebleg indit ninggalkeun eta patempatan. Damaraseta kadenge teruskeun deui obrolanna. Mimiti poe ieu dewek indit ka markas Walanda bareng jeung Sersan Joko Katut Mas Jangku. Omah kabeh kudu nurut tur patuh ka si Sobari anu ku dewek dijadikeun wakil. Sarta maneh oge kudu bisa dipercaya Sobari nalika dibere pancen tugas ku dewek. Sarta 15 murid sekaligus arek dibawa indit ku dewek pikeun bebantu nalika di markas Walanda. Cek Damaraseta bepeujeuh ka murid-murid paguron supaya tuhu ka si Sobari selaku murid pinilih di eta paguron anu kapapancenan jadi wakil pupuh paguron sementara. Murid-murid paguron Manik Putih arungge meh bareng. Si Sobarin nyanggupan pikeun jadi wakil pupuh paguron anu bisa dipercaya. 15 jalma geus ditataan hiji-hiji saha-sahana we nu rek milu ka markas Walanda. Sarta saterusna Damaraseta jeung 15 murid terus arindit ngajugjug ka markas Walanda nuturkeun Sersan Joko Katut Mas Jangku. Di perjalanan sapanjang laleumpang tangtu kabehanana bari ngarobrol ngaler ngitu masing-masing salah dicaritakeun boh kayan di paguron boh kayan di markas Walanda. Cag tunda anu kacarita ayeuna urang pocapkeun di hiji tempat tembong harita aya hiji budak awewe umur nincak 7 tahunan. Eta budak awewe keur ngalatih diri ku rupa-rupaning ilmu silat. Dilatih ku saurang laki kolot nu katelahna Ki Bongsang anu salela ieu tumetep di Guha Macan. Ki Bongsang boga murid awewe menang nyulik di markas Walanda tinu ngajuru pamajikan tantara Walanda. Ngahaja diculik terus dididik sina jadi jawara wanita sarta engkena sina ngabakti ka lemah cai. Ki Bongsang boga kayakinan tur boga tekad anu pasti yen eta budak awewe bakal mampu ngawaris ilmu ciptaanana anu disebut ilmu macan kayangan.
Bongsang bari diuk dina luhur batu nemprak kadenge ngakerendeng ngomong sorak, aing yakin Nyi Campaka bakal mampu ngawaris ilmu di diri aing sarta milu aug jadi pahlawan anu ngabela kalemajahina Zoran. Ki Bongsang bari ngusapan jangotna anu panjang tur geus barodas kabeh. Sedangkeun Nyi Campaka harita sanajan karek umur 7 tahunan tapi calakan budak teh mungguh babari apa karena jurus-jurus kusakali nyontokeun malah lain bae apal bungkul tapi langsung lancar metakeunana ngan ilmu pangenteng badanama can katurunkeun sakumaha mistina karak dibere dasar dina ilmu silat. Eta budak awe rumaja teh engkena bakal jadi hiji cawara wanita anu milu merjuangkeun kana kamerdekaan lemah cai kalayan nantunkeun nyawa. Lain bae si Giwang mangrupa tokoh utama anu jelas bakal merjuangkeun ieu nagri. Tapi loba tokoh-tokoh sejenna anu can kaguar dina ieu lalakon. Si Giwang sanajan bener oroken tapi geus dibere kaistimewaan anu mandiri dina jero awakna. Aya hiji kakuatan anu rongkah tur teu bisa kapibanda ku jalma liar. Nyi Ebah poe ka poe bisa ngabandungan kalayan pinuh ku rasa kareueus tur bagja. Sabab si Giwang awakna tere gede. Karek sabaraha minggu dijurukeun tapi jika orok umur 1 tahun leuwih genjah pisan tanda picangker. Calon pijageun kala hesen yangan tandinganan itu harapannya Ebah. Nyi Ebah oge seutik kedena dilatih jurus-jurus supaya bisa ngajaga diri ku Ambu Sulasmi. Dina hiji poe Ambu Sulasmi ngajakan ngobrol ka Nyi Ebah. Kumaha Nyai sumanget latihan jurus teh? Ambu Sulasmi tumanya ka Nyi Ebah anu keur nyusuan budak. Alhamdulillah abdi sumanget pisan Ambu. Nanging ari abdina bakal janten jawara wanita kitu Ambu. Tos kolot kieu karek diajar dasar ilmu silat Ambu. Teu kudu leutik hate Nyai. Ngulik pangarti mah teu kudu diukur ku umur. Hiji waktu Nyai oge bakal bisa jadi jawara wanita anu nyangking ilmu pinunjuk. Asal syarat Nyai kudu tekun jeung leukeun dina tiap latihanana. Muhun mangga Ambu. Abdi tangtus bakal tekun sareng leukeun dina mangsa latihan. Tapi kumaha budak abdi masih kena orok kieu. Nunggu waktu nu lami sangkan budak abdi oge biasa enggal latihan ilmu silat kos abdi meureun Ambu. Tah lebah dieu kaistimewaan budak hidup teh Nyai. Budak hidup dina kira umur 4 tahunan oge bakal langsung bisa dilatih jurus ku Ambu. Kalayan boga otak anu cerdas jeung calaka ngajadikeun budak Nyai bakal babari apal jeung sanggup nyangking ilmu sapinuhna ti Ambu dina waktu anu moalila. Sarta kehebatanana bakal nyusul ka para jago anu geus lama kalangan jeung boga ngaran di dunia kajawaraan. Sabab dina diri budak Nyai geus nyidem hiji kekuatan istimewa anu teu bisa kapibanda ku jalma rea. Oh, kitunya Ambu. Atuh janten reueus ka abdina Ambu. Pami kitu mah kayaan pun anak teh. Sarta mudah-mudahan we anjeunna mampu merangan tindak laku kadoliman atut usir kaum penjajah kalian seueur anu ngabantos. Itu pisan anu diharapkan ku Ambu oge Nyai. Jaga budak hidup bakal loba balatna
mang sembrangan kaum penjajah katut kanu ngahianat ka ieu negeri. Ngan sakanyaho ambo geus loba jago-jago kolot tur masagi pangartina ngahaja nyulikan budak orok di tantara Walanda pikeun dijadikeun murid sarta dididik sangkan jadi jawara anu bela kalemah cai. Di antarana aya Kibong sang sobat dalit ambo anu kiwari geus pangheulana boga murid awewe geus mangkat rumaja nu katalahna Nyi Campaka, anak tantara anu ngahaja menang nyulik di markas nalika karek dijuekeun ku indung-indungna baheula 10 tahun katuka. Jadi aya bakal harapan budak Nyai loba balatna. Oh, janten kitu nya ambo. Oh, itu pisan. Tah Nyai oge engke mah teu nyaho. Buah bakal jadi jawara wanita pilih tani. Marangan anak mang sembrangan tindak laku kejahatan jeung ngusir penjajah. Mohon mudah-mudahan we ambo. Nanging tetep abdi ngarepkeun hiji waktos anak abdi nindak si Williamson sina dibinasa ngan moal dibejaan yen manehna teh bapana. Ih, ulah Nyai ulah. Budak Nyai mah ulah sina boga sifat dendaman. Cukup we gem-gem ku Nyai sorangan eta masalah. Cukup ambu ungkul anu nyaho. Sarta pek bae arek dendam mah Nyai kumaha bae carana. Ngan omat budak mah tong dibabawa. Mun ulah nya, mun ulah nyahueun jeung deui ulah nyahueun saha si Williamson sabenerna. Nyi Ebah tembong rumenghap narik napas panjang laju ngawalon. Pami kitu nyakeuna naon atuh ambo. Berarti abdi wungkul anu bakal maleskan nyeri ka si Williamson teh. Kumaha bae carana? Da sabab keukeuh abdi mah da teu bogoh ka manehna teh. Cecep jeung geuleuh we nu aya. Manehna kudu bisa ajal ku leungeun abdi. Pikeun maleskan nyeri lantaran kisungkara Bapak abdi ajal ku manehna ambo. Ceuk Nyi Ebah dina surat manona anu semuhur nandakeun seuneu amarah mangrupa dendam ka Williamson. Memang moal pernah pareu masih kene nyang karuk dina jero dada satungtung raga masih aya nyawa. Nyapek Nyai ku ambu tangtu dirojong pisan. Ambu moal ngahalangan mun Nyai aya maksud kitu. An sakali deui omah budak mah tong sina apal kana eta masalah. Oge gunakeun cara nu hade tur ulah sologoto mangsa ngalakukeun sikap kitu atawa ulah sologoto dina mangsa ngalakukeun tindakan ka si Williamson Nyai. Mohon mangga ambo. Abdi tangtos moal gagabah dina mangsa ngalakukeun tindakan. Sarta si Giwang moal dipasihan terangkeun an ieu masalah ambo. Itu lumangsungna obrolan antara Nyi Ebah jeung Ambu Sulasmi nalika dina waktu nu nyalas bari nyusuan budak. Atawa mun aya waktu latihan jurus Nyi Ebah terus latihan mun budakna keur sare. Itu jeung kitu we poe ka poena teh Nyi Ebah nalika cicing di Gunung Sembuh. Caturkeun deui ayeuna di tempat sejen Sersan Joko jeung anu lain karek narepi ka markas Walanda sarta langsung dibagiakeun ku Jenderal Gabriel Van Holden Katut Williamson anu ngahaja ngawanohkeun diri ka Mas Jangkung jeung Damaraseta lantaran kebaud ku eta masalah. Sersan Joko kadenge nu harita keur ngamitian Cumarita. Tuan-tuan pasti kaget. Nah, jeung kenapa saya bawa 2 orang hebat sekaligus? Sebab ngahaja saya bawa 2 orang hebat sekaligus teh biar tidak tanggung-tanggung lagi dalam upaya mencari itu musuh Tuan.
musuh yang bernama Ambu Sulasmi jeung maluruh Nyi Ebah katut porokna kitu tah tuan-tuan. Sersan Joko bari ngabagikeun paneuteup ka Jenderal Gabriel Van Holden Patut Williams. Jenderal Gabriel Van Holden kadenge manehna pangheulana Cimarita. Ya, bagus dan saya manawi. Dan Tuan sangat senang sekali. Margi kamu olah ternyata sangat pintar cari kawan. Good. Tuan kasih 2 jempol buat kamu, Joko. Duh, irung kuring jadi asa ngapung kieu Tuan, dipuji sama Tuan. Oh iya Tuan, kenal ini Mas Jangkung, orang Tatar Wetan. Orangnya tinggi dan kekar. Terus ini namanya Damaraseta, pupu Pakulan Manik Putih. Orangnya sama kekar dan hebat Tuan. Dua-duanya sangat hebat. Begitu Tuan-tuan. William embong Sri Singis kok nyarita sangeuna. Well. I belum percaya 2 orang ini hebat. Jangan-jangan cuma omong kosong. Jenderal Gabriel Van Holden katingali ngalanggak seuri. Bangun ngadukung karena sikap Williamson anu jelas mata nyinggung karena perasaan Mas Jangkung katut Damaraseta. Anu beungeutna langsung nyarehat beureum ngadaun we. Sersan Joko surti ganjang nyarita deui. Jangan cangcaya Tuan-tuan. Pokoknya mah kuring anu nyaksian bagaimana hebatnya ini 2 orang Tuan. Sersan Joko rada ngabela ka Mas Jangkung jeung Damaraseta lantaran geus nyaho kumaha hebatna eta 2 jago. Damaraseta kadenge manehna ujug-ujug ngalegakseun kalayan bari diparengan ku tanaga lapisan anu mampu ngageterkeun hate lawan. Batuk aslina oge. Sora Serina Damaraseta daik teu daik mata katorekan jeung nyeri karena kekendangan Jeli Williamson katut Jenderal Gabriel Van Holden. Jenderal Gabriel Van Holden jadi nafsu. Kalian sakilat nyebut pistol tina holster laju dibekaskeun kana tarang Damaraseta. Set. Kriwil dor. 2 kali sora anu ngacedor barang jeung 2 timah panas anu pating belesat tina liang pistol muruh kana tarang Sersan. Muruh kana tarang Damaraseta. Ijiran Jenderal Gabriel Van Holden mah berpiraku henteu tembus eta 2 pelor teh kana tarang Damaraseta. Tapi Damaraseta mipanda gerakan leungeun anu kawilang cepet bisa nandingan kacepetan lesakan 2 pelor. Meningan sakilat harita 2 pelor nyampak geus aya dina capitan ramu-ramu leungeun Damaraseta. Bari katara masih kene kaya ngebul. Nempo kajadian kitu Jenderal Gabriel Van Holden jeung Williamson pada ngaranju kaget jeung ruas. Tetela Damaraseta mibanda kemampuan anu luar biasa. Mas Jangkung bung eleh-geleh manehna sarua hayang nembongkeun wawasena ka tuan-tuan Walanda anu sarombong. Urang oge ngayang dicoba deui. Coba tembak kudu ulang ngayeuna keneh sok. Malantok kudu asa-asa. 3 kali tembakan gerasok. Coba-coba tembak dor. Mas Jangkung nangtang sirana hayang ditembak. Well. Baik. Jenderal Gabriel Van Holden dengan katuhna ngageleter terus nodongkeun pistol ka palaba Mas Jangkung. Setor. 3 kali sora pistol disada. Tarang Mas Jangkung tembong ngebul tapi teu nembongkeun tanda-tanda katembus ku timah panas.
Jenderal Gabriel Panhold katitu Williamson tangtu kaget lain memeusan waktu nempoe eta kajadian jeung anu mata kaget teh sabab pelor peston tembong geus nyampak aya dina dampaleungeun Mas Jangkung bari dina kayaan terempak ngepulkeun hasil. Oh well, kamu orang berdua betul-betul hebat menawi membuat Ike and ini Williamson merasa telah kagum-kagum. Bukan begitu Williamson? Jenderal Gabriel Panhold ngareret ka Williamson. Anu direret gancang ngawalot bari sorana semua geletak. Ya, mereka berdua betul-betul hebat Tuan. Kita berdua sangat terkagum-kagum, weh. Betul sekali Williamson. Betul sekali Manawi. Damara seta masih ngerasa can cukup nemongkeun wawasan harita kadenge nyarita tadi. Misi Cang Jaya keneh mah kana ilmu dewe. Ieu aya deui ilmu sejen anu baris dipintenkeun. Kita maraseta bari terus ngarawel pistol Williamson lain gerakan anungan sakilah sesat jika nu bosan hirup dia maraseta terus ngalogokeun pamatu pistol kana genggeronganan Williamson jeung anu sejena pada ngaremu ka kaget waktu dia maraseta ngalogokeun pistol kana genggerong toh pistol anu aya dina genggerong Williamson dibekaskeun sakali anu ningalikeun mah kabenarahan napas nganti kajadian saterusna da maraseta teu oyag setik-etik acan cing diuk bari tetep kayaan pamatu pistol dina jero bah dicekal ku leungeun katuhu gagahna serta lalaunan pistolna ditarik dina jero baham anu saterus gero-gero jika keur gelong es bonbon barang dibijilkeun eta anu di gero-gero teh tetela pelor anu masih kene ngebut tapi dina kayaan geus remek tapi dina kayaan keur kitu naat ari ujug-ujug ulu waktu kabujeng wadia bala ATE ofisial keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi kadi insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadaya ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.